istigholah. Jadi ujlah mah ngan saukur ngajauhkeun urang atawa awak tina kontak jeung batur gitu. Barejeng dina keur nyorangan teh henteu senantiasa manehna teh ingat ka Gusti Allah gitu. Jadi misalnya orang rek ujlah ya misalnya, orang aya geus waktuna sigana mah ujlah. Ujlah misalnya teh. Tamun anu darajatna ujlah mah di imahna teh nya biasa we. Kadang meureunnan cicing we, karoko urang gitu. Henteu senantiasa hatena teh. Ngan pokona mah ngajauhkeun diri hungkul we ti batur. Beda jeung holwat. Holwat mah aya kalana ngajauhkeun diri jeung batur bari jeung dina ngajauhkeun teh tetep katungkul ku ibadah. Jadi mun anu ujlah mah untuk ibadah 24 jam. Nya ibadah salat misalnya santai deui ngan teu ku perkara-perkara anu maksiat misalnya. Henteu terus we nyepeng tasbih suhar henteu. Mun ujlah mah gitu. Pokona mah henteu ngahiji jeung batur we hungkul ngajauh menceukeun maneh we ti batur, ngajauhkeun diri we ti batur. Barejeng henteu kasibuk dina ujlahna teh ka Gusti Allah Subhanahu mun holwat mah jadi aya dua aya kalana jelema ieu teh jalmi ieu teh ngajauhan ti manusia barejeng tina ngajauhanna teh 24 jamna teh katungkul ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi jalma anu holwat mah aya dina karamean aya ngahiji jeung batur tapi hatena teu kaganggu ku perkara-perkara anu salian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta geus holwat mah jadi cicing di imahna ge pinuh ku ibadah. Ari ujlah mah henteu ngan saeunon ngan saukur supaya batur teu kapangaruhan ku goreng urang gitu atau supaya henteu terjadi masalah-masalah nu ditimbulkeun tina urang ririungan misalnya urang mun ngariung sok loba masalah loba pi omonganna. Jadi misahkeun we supaya ngajauhan pi omongan eta sok sanajan dina ujlahna teh henteu senantiasa manehna ingat ka Allah tapi tetep we dihitung ujlah karena manehna nyingkahan kana kamaksiatan misalnya tanu holwat mah mun keur nyalirana oge katungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nalika ngariung jeung baturna kumaha katungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala istigholah teh maksudna katungkul teh hate teh tetep ibadah gitu nya.